mau kacang aing meni udeungeuna yang daang ieu Gusti ibu dah kita ditutuan kacang nang metikan inung ada deku milapur eta tadi majar maneh sok teu ngeunah cek inung neng non samakeun kacang tuh nang emak bieu nang nutuan nang eta metikan teu ngeunah mah nang abi mah teu ngeunah kana nang emak ngapiraku deui nyebutkeun teu ngeunah satada mah itu tuh make mesin ku aing samaraan tinggal dalu teu ngeunah mah bisa bubu cangkem mama leungeunah euy kurang tenaga sebisa teu bisa nyamel mah teu ngeunah kos lain awewe sementara aku deui nyebutkeun teu bisa nyamel aing mah nyeri leungeun aing cangke ieu tuh nang betikan kesamaraan mah geus tuh dietakeun kumaha samakeun ai budak eta nyebutkeun ku aing oge teh nyari kokod mah manitah anak meureunaan ku aing we menggapluk tuh buru simpenong nyamang teleungeun teh mata asal gayanya ke halu aing mah komo nyoka perah gaya perah pacu teh sing balan nongkokon belenong pake nyamang teleungeun teh teh budak heran hayo kumaha emeh ngeunah nyamang kumaha oh ngeunah teh tinggal heureuy meureunaan nah teu bisa alasan koplok teh budak aya se budak ha budakku aing nyata omongan usuk ka mah yuk ayo oh mempatis cenah yah yang najis hidung naik kedua siah kena duit teh matre letit-letit siah beli-beli lotre gerak budak-budak namprak samakeun lah ieu tah samakeun lah sama kumaha engke we sama koplok siang teh ngeunah tah budak saya teh ya teh eta koplok eta samuneureun sakuaing koplok sia rasa ya meni sekalian wegah aing teh gerak kita ieu wegah we di loba gaya sasangaleun segala inung mah komo cekeduk cakar di leuweung teu ngilik-ngilik sasangaleun aing mah kokod penting mah beuteung pinuh leungeun mah cukup ge banyak nempuan kokod mah beuteung lapar mah